al ilmu kalma ilmu teh ibarat cai. Punten upami di dieu hujan saop di dinten hegraat nyangkrung moal caina kenteng. Cai mah pasti bakal milarian tempat nu panghanapna. Pasti bakal didinya cicingna cai. Hajeun ti dieu ka laut sabaraha puluh kilometer Pak, ka mana ti dieu cai lumpatna cing? Laut. Sabab laut panghanapna. Hartina ilmu moal daekeun manfaat bila mana kena kana hate anu takabur, tapi ilmu bakal nyangkrung sareng manfaat dina hate anu handap, anu tawadu, nu rendah diri. Tah, mata ibu simkuring cari teh ajri para guru ungkul kasepuhan ahli ibadah, sementara simkuring ilmu teu aya ibadah can biasa. Mata imah tafaul we ngarah sugan kitu kieu teh. Ayeuna cai punten. Ari ilmu teh pan nurun fil qalbi. Petunjuk ti Allah nu disimpen dina hate. Jadi ilmu teh kan nur ibarat cahaya. Puntennya dina bahasa Arab punten Pak. Lamun samsun panon poe itu yudiu. Lamun komarun yunawiru. Jadi bulan mah bersinar, lamun panon poe mah bercahaya. Bentenan naon? Mun panon poe mah caang bari panas, lamun bulan mah caang ngan henteu panas. Matak nur bahasana. Matak tara aya urang dieu panen mah jeung moe pare tengah peuting. Pada tanggal 14 moal sanajan caang sabab bulan mah henteu panas. Eta mah nur. Lamun panon poe mah dauun. Para logat namanya ngalogat daun cahaya, nurun cahaya artinya banyak. Cahaya-cahaya keneh mun ceuk ahli mantek eta teh disebut nisbatna tasakku. Cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya bintang, cahaya listrik, cahaya lampu, cahaya-cahaya keneh tapi berbeda hakikatna. Tah di dieu masing kuring moal suruh diwejang ka hiji tama pamali ngan kaalebet di dieu mah rada mahiwal. Kumaha mah hiwalna teh muludan bulan naon? Sirih mulud. Rada mah hiwal bener Pak. Tapi kieu Pak, punten dieu. Da simkuring diajar jurumiah tadi lengkob ka kungkur. Sok emut bab isi mausul. Lamun sok isi mausul teu acan nganggo silah, maka mausul itu nakirah. Pinten kitu mana witna Pak? Ma'rifatna isi mausul itu kusilahna. Isim domir ma'rifat ku marjena, isim isaroh ma'rifat ku musar ilaihna. Berarti ieu teh seolah-olah mulud isim mausul, silih mulud ieu silahna. Mata cirikeun ku urang lamun jami kamari bulan mulud nyorang heg ayeuna teu aya perubahan, kamari memeh mulud koret, nyorang mulud geus liwat mulut anger koret, berarti eta teh isi mausul can make silah. Begitu teh nya. Berarti teu marifat jelema kitu mah angeurna kira guguru nulan kawas naon rujak carulu. Bahaya itu teh. Insyaallah di dieu mah moal. Tah ayeuna sanaos silih mulut da hubunganna ieu teh memperingati kana maulid, tapi maulid di dieu mah zaman di santri. Waktos dilahirkeun Kangjeng Rasul. Rasul nyaeta nu dimaksud Rasul di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dina kaping 12 Rabiul Awal wengi Senin tahun Gajah. Upami ku Masehi 20 April tahun 571 Masehi. Ayeuna urang kaji secara alam. Rasul lahir kaping 12. Nah, hari kaping 12 Rabiul Awal. Punten ibu bapak, lamun urang ningali kalender Islam, benten sareng kalender Masehi. Kalender Islam itu diambil menurut perjalanan bulan, upami kalender Masehi diambil dari perjalanan matahari. Maka Masehi mah
ngawitan tanggal teh maghrib. Jadi ngawitan tanggal hiji teh maghrib. Upami Masehi ngawitan tanggal hiji teh jam 12 wengi. Gitu. Tah upami kaping 12 punten ibu, ayeuna tos kaping sabaraha ieu tos kalangkungnya kaping 12 mah ya 45. 14 mah ayeuna 15 oh berarti enjing ayeuna mas. Bulan surup. Upami kaping 12 mah ibu bapak surup bulan teh kirang langkung tabu 4 bade subuh. Upami bulan can surup dunia caan. Bulan surup berarti dunia jadi poe. Rasul lahir kubailal fajri sanes qobla. Qobla mah bisa jam 12, bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3 itu qobla. Tapi kubaila cek santri di tasgir. Sakedat deui subuh. Jadi menjelang subuh. Tasgir teh upami basa Sunda mah kieu Bu, tasgir teh. Porocot gede leutik nu kaluarna. Badan. Gede. Nah, Gede. lamun perecet gede leutik. Leutik. Nah, itu tasgir cenah begitu. Enak ieu musaca, polotot, mukana ageung alit. Geung. Molotot, Ageung. molotot mah. Meletet. Tuh beda. Berarti tasgir jadi meletet cenah gitu. Tah, kubailal fajri berarti poe. Ieu nandakeun bahwa Rasul lahir dina kaayaan umat manusia hatekna keur poe. Poe kunaon? Poe ku masalah ilmu agama. Sabab Rasul lahir teh dina disebutna teh zaman fatroh. Di eta waktu umat manusia henteu tersentuh ku dakwah. Mata cek ahli usul fikih tah dina zaman fatroh wal hukmu kamana ngaitna hukum. Jadi la hukma qoblal bi'tsah satu acan Nabi Muhammad diutus sebagai nabi sekaligus rasul henteu aya hukum. Teu aya hukum kumaha, teu aya hukum wajib, teu aya hukum haram. Teu haram maksiat dan sababna da teu apal. Itu hukum fatroh. Mata lamun aya nu naroskeun ari ibu ramana Kangjeng Rasul acan Islam menurut itu teh kana neraka moal. Nya moal eta masa fatroh. Eta mah aya dina musyiahna Allah kumaha kersana Gusti Allah. Nah, ngan upami nu tadi Rasul lahir sakedah beri ka subuh, poe teu lami datang fajar sodik subuh. Nah, berarti sakedah beri bakal caang. Nandakeun ketika Rasul lahir kaayaan poe mualami oge bakal caang. Naon nu caang? Nyaeta hate manusia nu tadina poe jahiliyah disebutna ayeuna mah bakal caang sabab aya Kangjeng Rasul teh yahdi minadz zulumati ilan nur. Manusia yang bisa menuduhkan, memberi cahaya dari kegelapan menuju kepada benderang Islam. Itulah Rasul. Disebut tahun gajah. Dari kapung kurma pan umat Islam teh zaman Rasul, zaman sahabat Abu Bakar Siddiq, di zaman sahabat Umar bin Khattab, umat Islam Sayyidina Utsman ya, teu acan gaduh kalender. Ayana kalender teh ngawitan ti Sayyidina Umar bin Khattab, ayana kalender Islam. Kun eta mah nu kitu mah entos saudina Muharraman pan eta mah nya acara nu kitu mah. Di mana ngambilna saha pencetusna jeung naon ieu kronologina pangna umat Islam jadi gaduh kalender. Tawihan deui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkeun disebutna tahun gajah. Pedah naon? Pedah dina eta tahun 50 dinten deui lahir Rasul. Ka'bah rek dilugrugkeun diserang ku saha? Nyaeta ku jalma-jalma nu aya di kota Son'a nagara Yaman dipimpin ku seorang panglima Abrohah tarupa gajah. Disebut teh tahun nanging Allah Maha Kawasa. Ketika tos dugi kalemah Masir, maka Allah ngalungsurkeun tentarana nyaeta manuk ababil wa arsala alaihim toyron ababil tarmihim bihijaratim
min sijilin faja'alahum ka'asfin